Nang tutut biasakan aing sok bumbu na kamari ge aing eta we dahar teh nih lop cak kamari lah lumayan keripit ahai tulang bawang lamun kanjut kajepit kuat hayang ngojai aduh sekala nyusul Tatan jangan emak. Jangan aing. Jangan ke mana sih ya? Pasar malam, Mak. Pasar malam. Pancak aya pasar malam goblok goyak kieu mah ieu. Aya di ditu, Mak. Di mana? Di ditu. Jepang. Bisa jauh-jauh teh ka Jepang. Ya terus saya. Dan apa mana tak aya? Hah? Letak aja. Sebenarnya di mana ieu? Di ditu, Mak. Di Hau. Di Hawu. Hawu saha? Anu batu, Mak. Sebenarnya cokot wae. Jong hawuna. Sia. Kan buka dia tah. Mak ya batu, Mak. Oh, batu eta cek saha apem. Batu ieu teh. Mak. Selamat Sok, Ayo, Mak, udah, Mak. salah. Salah goblok. Salah ci ya. Ke mana sih ya? Kalau jika lu nyapir goblok sekarang main nuki batu aing aduh kunci bagong. Tadi aku kan dia. Siapa kalau nyusul aing can menang loba Tapi nama aing hayang menang-menang sakintal atuh. Tunda nyama iya di dia nya. Tunda untuk turahakan ku sia. Goblok teh sia. Orang nyusul cai gotong nyusul Bayu non, Mak. Keong. Mak coba nampak, Mak. Tuh. Batu, Mak. Keong goblok. Batu-batu ketok. Kena kanyawan batu. Oke, yang batu, Mak. Lain keong batu. Gol bisa mah. Tutut bejakan batu tutut. Batu-batu wae. Tutut ya, Mak. Ini kuat gelendek, Mak. Tutut gelendek. Gelendek tuh. Bobodohan setan. Goblok sia. Aci. Acik sia. Nah, si nyusul segala lah. Katanya lihat teh, Mak. Ya teh kunaon? Ku babatulan di Hinawe. Dihina kunaon emang? Cina tata nama gorila. Gorila goblok. Siapa gitu ada gorila? Cek batu, Mak. Bebaturan siang ngomong. Wanian kayak gini. Sekarang atau disebut anak gorila teh kalah keplok goblok. Mak. Batur sok ngahina tatan, Mak. Terus cek batur naon cenah? Naon deui? Mana teu boga bapak cenah kitu. Bejakeun bapak tatan aya gitu. Di mana, Ci? Di laut. Ilaha balikna, Mak. Oh nya teu nyaho aing oge. Udah balik tuh, Mak. Bapak keur belayar jauh. Oh, belayar di mana? Di laut, baca di balong, di kobak. Di laut belayar mah bawa kapal perahu. Aci, bawa kabar Aci. Kayak di bare Putri Duyung, bapak balik. Aci Putri Duyung, ye. Bejakeun tuh bapak ketatan mah. Babaturan ge si eta tsunami gitu. Bejakeun. Sudah rencan. Encan, Mak. Tuh, makan dulu sana. Ada mie baru rasa tai bagong. Cara kanon ya, tutut teh can dirasakan. Asakan tuh, Mak, tutut nama Aci. Dapat di diem panjapan hawu naon di dieu mah. Asinya. Ike mun balik. Ye, tutut. Tadi mandi teu tatan isuk-isuk. Itu, Mak. Mun ditinggalkeun pan tadi. Itu, Mak. Eta nu muka tambang dina beung saha? Batu. Pan digantungkeun ku emak teh, ngapanto. Dilepaskan Mak ku batu. Oh, terus lepas. Bisa nyusul ka dieu. Terus kadahar anak beurit can. Encan, Mak. Jadi ke orang neangan. Ai, nama Aci.
Cik belit ye. Mak, iya naon mak? Ieu teh pare nu kieu teh. Oh, geningan iya mak. Saya naon mak iya. Heuh can aya parean. Oh. Ieu tangkala kos kieu ieu teh anakna keneh. Oh, anakna keneh mak. Anakna ieu Oh, teh. gening teh arulin mah anakna. Siap pare disarua jeung anak beureut arulin goblok. Saya jeung anak hayam. Kan anakna makan alulin mak. Heuh aya pare mah teh bisa ulin ngajaredog di dieu. Oh. Iya. Ari mamahna mana cima ieu? Oh, keur undangan. Siapa goblok diajakeun mamahna. Ieu teh ge jadi mamahna jadi bapana ieu teh. Ieu teh anak pare. Anakna ieu. Oh iya anakna. Mamahna eueuh. Undangan. Oh, undangan asik, undangan. Daging ayam bener, Mak. Udang berkat berkat goblok sama. Lain anakna indungna anak lain gitu. Itu pare memang jadi pare teh kos kieu heula. Terus Siapa baheula ke kuae gerorok tadi adanan tuh lagi. Di hara rese jadi teh. Mak, iya anak pale, Mak. Hah, ya anak pare nu kieu teh can kolot, geus kolot mah buahan. Awe lalaki, Mak, iya, Mak. Lalaki goblok sebut tanyakeun awe lalaki. Oh, tes disundatan kan iya, Mak. Engke di sudatan anak gedeung deui. Oh, ila aji. Engke rebo. Oh, lebo. Pas sore lamun teu mati lampu. Oh, nanggap nanti, Mak, iya mun Enggak disundatan. geledek goblok. Aduh, geledek. Mana anak pare di sunatan awe lalaki lain begitu ieu mah anak pare. Ieu leutik keneh, tangking ngagedean. Geus ngagedean teh sakola. Geus ngagedean teh ge bari jieu siki. Siki nanta, Mak. Siki kanjut. Siki pare. Ieu apaan pare? Heeh. Pare tangking geus kolot hareuneuh. Kuca cileuneuh nama. Sia berenang. Nek ku batur deui reuneuhan deui. Oh, iya namanya. Kita hareuneuh pare teh. Tapi ngajurna ka ditu ka puskesmas. Oh, bukan kelas mana, Cik? Puskesmas itu masuk Purwakarta. Oh, jauh namanya. Ya ke berangkat pakai beca ka ditu. Hehehe goblok sia. Tadi teh kita baruahan. Kita di arit. Oh, dialit gitu. Heeh. Terus digebot, terus dicabok. Nari bener mah digebot nama. Ke ada apa nan pare ieu mah. Oh. Pare kudu digebot. Makanya pare kudu usapan. Dalam bareuh beuteung eta teh pare. Mentak natu nanaekeun kalau batur terus mah canggelat teh nyaho aya pare disunatan teh hidang mah. Pare redo kusaha. Lu kudu boga sawah berenang. Goblok sia. Kana banget aing. Itu naon, Mak? Itu naon, Mak? Alabatan jeung si pitung pipak goblok ngobrol teh. Nyolok panon setan. Ya. Itu naon sih, Mak? Mana? Itu mana, Mak? Mana sih? Itu sih, Mak, itu. Itu naon sih? Tuh. Bol manuk. Oh, manukna mana sih, Mak? Tadi calana sia manukna. Aduh, gebageun atuh, Mak. Udah kita kebakeun. Akan aya manukan. Si macok. Macok dia ku sia goblok. Atau orang itu tuh orang bantuan mah yang tutupnya. Ayo, Mak. Ulah ngalah tutupnya, Mak. Heeh. Acik. Ayo, Mak. Nah, sia. Ayo. Ayo, tenang. Kayak lah goblok aku juga bisa truk. Ayo, Mak. Oh, salah sana. Sok. Asuh halaleset di, Mak. Halalese. Awas, Mak. Gemis. Ayo, Mak. Sok, atuh. Ayo. Acik. Senang sih. Mak dia. Sepe hidang. Kalau kajoget sih, Mak. Joget sia. Ayo, Mak. Awas. Oh, cikalah tutut.